Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ija akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, anu mana parantos maparin berbagai macam nikmat ka urang sadaya, wabil khusus nikmat iman sinareng Islam, nikmat taufik sareng hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga orang sadaya dina kesempatan ieu tiasa kempel ngariung patepung lawung sareng patepang wajah. Aduh, mudah-mudahan kempelna orang sadaya di ieu tempat sing kenging barokah, magfirah, rahmat sareng kariduan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat biwasalam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya, nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para keluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna tugdugi ka urang sadaya selaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para aparatul pemerintah, oge para kasepuhan anu sami-sami hadir di ieu tempat, anu sok sanaos teu disebatan asma, jenengan, pangkat, jabatan, miwah kedudukanana, pamiraos teu mantak mirangan rasa hormat pribados kasadayana. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan ka para wargi sadayana anu parantos sumping, anu parantos hadir, ngaluangkeun waktu istirahatna, ngalengkahkeun dua dampal sampeanana pikeun calik di ieu patempatan. Nanging pribados selaku sahibul bait, hapunten anu saageng-ageungna. Boh bilih teh mah baik tina penyambutan, panampian, patempatan maupun hidangan anu disayogikeun sakieu buktosna seueur kakiranganana, hapunten anu saageng-ageungna. Da kahoyong mah nyugemakeun kanu janten tamu teh ieu teh langkung-langkung ti kieu. Sakali deui hapunten teu tiasa ngabales kana kasayan anu satimpal, urang sanggakeun ka Allah pamugia ieu kasayan anu baris dipasihkeun dibales ku Allah subhanahu wa ta'ala kalayan kasayan anu berlipat ganda. Jazakumullahu khairan katsira. Kalihna ti eta mangrupikeun pamaksadan atanapi tujuan pribados ngulem ka para jamaah sadayana teu aya sanes. Nyuhunkeun karna Allahna, nadajiad pangdoa ti sadayana, margi ieu Bapak Haji Mumuh kalih Ibu Suha, alhamdulillah dina wengi ieu mantena seja ngalaksanakeun syukuran walimatun nikah. Bade ngaakadkeun putri anu nomor katilu anu jenenganana Neng Mia. Insyaallah akad pertikahanana baris dilaksanakeun dina dinten enjing.
Taku kituna urang doakeun ku urang sadaya, mudah-mudahan dina sagala rupi hajat paniatan atanapi pamaksadan Bapak Haji Mumuh kali Ibu Suha sakulawargi, baik dina urusan dunyana, urusan agamana, urusan akhiratna, sing digampilkeun kalayan dicumponan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anu salajengna terakhir pamungkas seja nyanggatkeun doa, wabil khusus doa pikeun calon panganten, baik doa pikeun calon panganten istri maupun doa pikeun calon panganten pameget. Urang doakeun ku urang sadaya pamudah-mudahan ieu kedua calon mempelai sing aya rahmat sareng ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabada diakadan tina ngabina rumah tanggana sing tiasa runtut raut sauyunan, repeh rapih salamina, bagja salilana, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, silih upahan dina kasusah, silih ajak dina ibadah. Sangkan tiasa ngebentuk rumah tangga anu sakinah, mawaddah, warohmah, anu mangrupikeun basis di kahirupan bermasyarakat anu sehat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam nas'alukal ijabah bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu anu pihatur ngaturkeun nuhun kana perhatosanana, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.